Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. pagi, Selamat makan. selamat sarapan pagi. Ya tukang ngonten. Iya nggak Bareng jeung tukang apa-apa tuh. ngonten teh kauraan. Teu kauraannya ini. Tuh, menunya hari ini ada sambal, ada ikan tembang ya digoreng, aturan mah dibakar ya lebih enak. Ada dadar telur. Timun tinggal ngambil. Ada timunnya metik sendiri ya dari kebun tuh ya tadi. Timunnya dadakan lebih mantap, lebih enak. Ayo kita makan. Mantap dong. Atau bisa. Mana videona, mana di HP mana cenah filmna. Kadang-kadang kan ari eueuh perubahan mah can aya nu ieu kitu nya perubahan. Film naon atuh? Da kamari ati di imah da teu di dalahar. Keur mah we kana ati teh kitu nya. Daroyan. Jadi kumaha nya mending kana jeung laka ngagarurus cengek. Ati mau dina sambal goreng. Goreng. Kamari masakna ge asal-asalan. Padu we. Datina freezer es. Oh. Di seberang sana ada no. Nanti mah Iya abi nyebutkeun nu Mang Entis belah mana itu urut baheula Aki Mahmudi pada ngolah kan talus mah digolode baheula mah di dinya. Mang Ojo coba ulang di Uun. Oh eta ge anger. Coba belah dia tuh ka video. Tuh. Oh. Batur mah hayang nikmat kieu teh meuli jauh. Nya Ka Baranung. ya mah di leuweung. Mah di leuweung. Ya mah alus kempeng. Ya keur ieu ceng teh waskeun ke mun geus sahejo kitu nya. Rempeg. Sareng ge sareng. Mata kolangna geus rempeg kabeh keluar. Sampo jeung jahe ge ceuk si Ani mah. Ayaan keneh mending jahe, jahe mah dina keuna paling murah ge 5.000. 5.000 ge masih kauji ya. Masih kauji. Daripada sampo si Ani. Si Ani ge lega marena ya. Si Ani mah kalau molahan nu si Apani lain dari mana? Si apaan di? Cabe mah tinu urang dinu maoni nya. Di kidul kalah ka Kang Deni. Teu hulu teu buntut Kang Deni teh mah mola ieu nana teh. Mola teh. Iya, teu hulu teu buntutna teh. Duka hasil duka henteu kitu. Nya dia tadi datang saya bunga kosong. Kosongan sok di ieukeun sok aya nu meuting disewakeun sapeuting teh 700.000. Sapeuting nya ngan pedah kitu kadang-kadang lah teu nih teh sabulan sakali we meureun milih. Ieu mah ayeuna ge tah kanggo tahun baru sekarang. Nah katingali ayeuna dibuka. Nya saumur-umur abi cek abi ge umur 60 tahun ayeuna. Karek ayeuna eta dibuka. Saheula ngumara di Panjenengan geus 40 tahun. Da ieu acan yang dipola ka karek ayeuna.
Karek aya emang karek ayeuna. Ieu oge si emak teh paling nitah ngoredkeun ukur ieu jeung ieu. Heeh. Ieu aing ngored teh si emak teh. Mana- Mana ngoredkeun saung jeung jitin cenah jeung ieu tah paling oge ka ditu. Hanap mah tara ka piri-piri. Oh, Hanap mah kalau baku sieun da. tara. Ayeuna wae ka karang dibuka. Kugu mata kana bige ieu kakarek teuing katingali Heeh itu. nya nya. Da baheula mah itu teh poe ka ditu teh ya Poe. ayeuna mah jadi Tuhan. caang. Saang ayeuna mah. Nu si entis juga. Sekolah deui Jadi beuki caang komo lamun kaluhurna deui. Saneng-neng itu da. Tara Da tiga kara ayeuna. ari mamanap mah molahnana teh dikorobet. Oh, da. Ai bapa mah pan Sanslek kadinya. nya pan ai bapa mah dasar sieunun icil cenah. Bapa mah baheula gitu dia. Nun. Belah mana kan? Oh baru gitu. Lihat. Nah, mah dia tah. Geus keur aretaan teh cengek mah ulah di Korea cenanya. Jalan dipencu, jalan dipencu dasar anu teh nyahoan lain dasar orang si Sultan malin urang dieu. Jalan dipencu. Tuh ka ditu tuh belah ditu, heeh. Ngurut di cabutan monyet. Atunya alahan. Kayak manukan dua kuduk bener-bener taneuhna teh kudu geus baseuh di pelakan teh. Ieu na kan gere temean teh urang. Pan beakeun suuk ah. Ayo di pelakan jagong cendinya kayak tanur tuh. Ai gedang geus jadi lah anu asukan abi. Heeh. Raya mana laloba dipindahkeun saware-saware. Kajian jadi mah da gedang mah gede pendek eta mah. Padahnya mau jadi gedang gandul mah cenah sok jadi gedang gandul. Dipindahkeun sa hiji-hijieun mah. Alam-alam nih baru pengen ke kebon. Huy! Ieu sejok ieu makan resep ka leuweung teh. Dasar meureunana dasarna urang mah urang leuweung. Abi oge. Aya nu betah kaleuweung teh nganu keur karena karek resep kaleuweung teh arurang nu geus ujur. Heeh. Aya anu ngarorana mah harare. Mana mikirkeun ka leuweung. Komo aya anak urang mah. Ya. Wae masing-masing wae lah. Waktu itu kan ngasuk paya tuh, jadi numbuh paya ieu teh geus nangoreaan. Mau digemuk. Jadi sabeureuh kieu ge da jelas gedang pendek ieu mah ada. Padahal mah cenah tong digawir. Ieu kudu hajar urang ngalana. Ieu pendek tina gabut gede keuting teh. Ini bisa ya buahan sama. Can diala pohok deui. Sekarembangan jagong. Geus palutrian. Maknya cek mah teh. Atuh geuningan atuh tara panen jagong. Atuh tereng. Geus palutrian mak geus jagong. Lamun utuh mah nya tadina teu di etaan diganggu nyemot. Nya
Ya resep ya tanu ya ya tuh. Ini lalin tuh gitu tuh. Nerusin aja kamari. Nanam rawit tuh. Ini bibitnya tuh. Ti cerurah ocoh. Ji. Dia nama lain sama sajajar. Oh, Nasi si itu kudu mah. oh gitu. Nyaho abis manena tuh ieu manghan ngagunuk engke meledak ka. Oh. Tuh. Jadi gagal ditanam jagung, jadinya ditanemin rawit aja tuh. Itu tempat monyet. Iya teh. Saat 3 kali ganti ya teh dicabutan deui pika sebelum. Ya bismillah. Di ditu teh dibawanya.